Pemirsa sadaya masih kene sasarangan Sisma Bakeko dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tiasa patepang dangu deui riung mung pulungnya sanaos mung di Jomantara urang tiasa sasarengan deui dina acara Dongeng Sunda garapan Sisma Bakekok neraskeun hanca anu katunda dina dinten kamari jejerna Aji Kasakten karya Charlesun Bakekok. Mitra-mitra dina dinten ayeuna teh urang ngaguar di bagian anu kagenepna. Kumaha atuhnya? Anu salajengna mangga atuh urang dangukeun wae ku sadayana. Mudah-mudahan ieu acara dongeng teh ngajantenkeun panglipur kalbu, panggebrah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Atuh ku kituna supados teu nyangkolong tinggalna waktos mitra-mitra, mangga urang dilajengkeun wae wilujeng ngadangukeun. Prung Pak RT, aduh, ti hilir ka girang yeuh neangan, ti isuk medug nepi ka tengah poe ieu can kapanggih wae Henry teh kumaha tuh Pak RT? Sabar. Hayu atuh urang ka belah ditu we tuh. Bisi ieu mah bisi. Urang ka leuwih Sanghyang we atuh ka dinya. Oh nya kalau bisa ngiang can kateang yeuh. Tapi jalana kan rumpil pisan Pak RT. Nah kumaha we cara nama supaya nepi ka ditu. Sanunya Henry aya di dinya. Atuh sanggeus kitu masa kabeh warga ngabring. Sanajan jalan anu rumpil kadang-kadang kudu acrog-acrogan jeung teterekelan lantaran jalan di Sanghyang Citisuk atanapi dina pinggir-pinggir walungan Sanghyang Citisuk teh kacida rarumpilna jeung taregolna ku batu. Anu antuk nama harita palawarga kabeh geus nepi ka Sanghyang Citisuk. Barang nepi ka Sanghyang Citisuk pok salah saurangna ngomong, aduh lamun nepi ka belah dieu mah Pak RT rada teu geunah punuk yeuh. Nya kunaon rada teu geunah punuk teh? Apal teu Pak RT cenah sok aya bejana leled samak teh mah. Terus di dieu mah rupa-rupa we pokona mah jarang jelema anu salamet Pak RT di dieu mah kudu hati-hati atuh. Matak urang kudu hati-hati teh yeuh. Loba babacaan we. Da geus pada apal kapanan Sanghyang Citisuk ieu mah. Hayu we lah. Entong loba piomongkeun. Tong loba itu ieu. Urang mah fokus we neangan Henry karunya indungna ieu ceurik wae ti kamari geus aya 2 poena kapanan manehna teu balik. Sanggeus kitu harita jelema ting tarengo sanajan teu turun kana leuwih. Da eueuh nu wani turun kana leuwih mah lantaran ningali caina anu hejo jeung budah kata mah di ting burial tina curug mantak namahan keung ka jalma sanajan dina waktu beurang. Barang ret harita kana tangkal caringin katingali aya korang anu ngagantung. Pok atuh saurang anu manggihan korang ngagorowo ka Pak RT. Pak RT aya naon Darim? Kok gorowokan wae ieu? Ieu aya korang Pak RT. Barang ngadenge korang sakabeh warga harita buru-buru nyamperkeun ka Ki Darim anu keur aya dina tangkal Kiara. Mana korang teh? Ieu Pak RT ieu ngagantung. Pak RT harita nyamperkeun kana korang
Nu saterusna eta korang dicabak terus ditoong tetela eta korang teh geus aya eusian lauk anu geus garing lantaran 2 poe lauk masih candi kumaha dina jero korang. Aduh, lauk geus aya 3 siki nepi ka garingna, ari jelema ka mana atuh ieu teh? Kabeh ngaharuleng. Pok anu saurang harita ngomong, "Pak RT, moal kitu nya kuring oge curiga mah kadinya. Tapi tong putus asa. Ayo we teangan heula. Keun teu mangihan. Hirupna ge sugan we atuh bangke-bangkena." Kabeh jalma geus optimis Henry teh geus pasti perlaya. Atanapi tilelep dina eta sume, dina eta walungan atanapi leuwih. Pak RT diuk bari ngahuleng. "Pak RT, kumaha atuh lamun geus kieu?" Barang keur kitu harita kadenge deui anu ngagorowok. "Ieu jejeurna yeuh. Waduh, jejeurna ge yeuh kana cai yeuh. Wah, jika nama teh ieu lagrak jika nama budak teh yeuh." Atuh warga harita muru kanu ngomong. Ditaringali harita jejeurna, "Ah, nya euy. Ah, Pak RT, jika nama heueuh si Henry teh yeuh." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakabeh jalma harita ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun lantaran geus pasti Henry maot. Sangeus puguh kitu mah kaayaanana anu ka panggih teh kur jujur jeung korang ku Pak RT diampihan nu saterusna dibawa. Palawargi sadayana urang geus satekak pola neangan Henry. Alhamdulillah laratanana geuning geus kapanggih. Sanajan jalemana memang can kapanggih. Wallahu alam ari maot atanapi henteu nama ngan anu jelas ieu geus ngabuktikeun korang jeung jejer dina waktu ieu laukna nepi ka garing berarti manehna antukna harita palawarga sakabeh katut anu dipingpin ku Pak RT ini ningalkeun Sang Hyang Citisuk bari mawa hate anu sedih lantaran cek pikir masyarakat Henry teh memang perlaya diteuleum ka eta Sang Hyang Citisuk. Kabeh jalma ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut aprak-aprakan harita kugurusukan di leuweung. Tekung silila harita geus nepi ka sisi lembur. Sakabeh warga eureun bari ngahegap napasna. Lantaran jarak Sang Hyang Citisuk ka pilemburan teh lumayan rada jauh. Aya kana setengah jamna lamun ku leumpang. Bari jeung aprak-aprakan di leuweung. Pok harita Pak RT ngomong, "Palawargi sadayana pribados ngaturkeun nuhun ka sadayana anu tos berpartisipasi ngiring milarian pun Henry. Sanaos Henry ayeuna teu kapenak, mudah-mudahan we anjeunna teh disalametkeun. Ayeuna urang kur menakan korang sareng jejeurna, urang sangakeun kasepuhna nyaeta Ceimi." Sanggeus kitu mah atuh harita masyarakat setuju pring sakabehanana ngabring di jalan loba nu nanya kumaha ari Henry kabeh nu ngajawab anu antuk nama harita jog anyog ka imahna Ceimi katingali di mana Ceimi loba jelema anu maturan Ceimi anu sapopoena ngingsak ceurik lantaran sedih bisi kitu kieu kana jadi anakna.
Pok Pak RT ngomong harita uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Kumaha Pak RT, Hendri teh kepenak teu? Pak RT harita teh nemalan, can buru-buru nemalan, sabab bingung piceritaeun kudu kumaha ngomongna ka Ceimi anu jadi indungna Henry. Ceimi harita ngadeukeutan Pak RT bari ngagebi-gebi kana leungeun Pak RT. Pak RT, kumaha? Kumaha Hendri teh kepenak tapi henteu Pak RT? Hapunten Ceimi, Bapak teh tos milarian kaditu kadieu, ti hilir ka girang, ti girang ka hilir. Cek paribasana nusuklakna disiklukna, ku Bapak disingkap-singkap. Tapi tetela Henry teh teu kapenak jirim nama. Namun Bapak teh menakan ieu. Sanggeus kitu harita Pak RT ngaluarkeun korang jeung jejeurna. Pak RT, eta teh geuningan korang anu Hendri sareng jejeurna. Henry na ka mana? Cek biimi harita bari melong ka Pak RT manawi. Tos dipilarian kaditu kadieu ieu jejer teh ngagantung sareng korangna di leuwih. Ai jejer namanya eta sapotong asup kana jero leuwih ngan ieu korangna digantungkeun dina tangkal kiara. Ieu laukna tos keng 3 dugi ka garing, kumargi tos 2 dinten jiga nama. Sanggeus ngadenge kitu lengerek atuh harita Ceimi ngalengerek teu kuat deui neruskeun caritaanana ngadengena anakna tetela teu kapanggih. Atuh sakabeh warga harita nulungan Ceimi anu ngalengerek kapiuhan teu kuat narima kanyataan Henry geus perlaya. Pamirsa sadaya, kocapna harita dina peutingna sakabeh warga geus ngariung di imah Ceimi. Lantaran sakabeh warga geus boga kayakinan yen Henry teh maot. Atuh sabiasana geus ilahar sakabeh warga di Sukajaya atanapi di kampung Sukajaya, lamun aya nu maot sok ngalaksanakeun tahlil. Nya kitu deui di imah Ceimi. Ustad geus datang kadinya. Sanggeus kitu harita prak ngariung, Ustad wawancara leuwih teu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Para wargi sadayana pribados atas nami wawakil ti keluargana Henry nyatana Ceimi anu dina dinten ayeuna palawargi oge panginten terang wirehna Ceimi tos kalengitan ku Henry anu dungi dangat ayeuna urang tiasa nyimpulkeun Henry teh titeuleum pangintennya. Duh, kalayan ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang dina danten ayeuna parantos nyakseni tadina dinten tadi siang anu kapenak teh mung korang sareng jejeurna. Atuh kukituna nyuhunkeun rengat galihna para mitra-mitra sadayana, para wargi sadayana, wargi-wargi nu aya di dieu supados ngiring disuhunkeun doana. Mudah-mudahan Jang Henry teh sing ditampi iman Islamna dicaangkeun di alam kuburna sanaos cirimna memang kurang tetiasa dikuburkan dan memang nanti kapenak.
Pak Ustad harita neruskeun omongan anak nyaeta dina acara riungan dina waktu anu geus biasa ngayakeun tahlilan. Para mitra sadayana cag atuh anu keur tahlilan urang di tunah heulanya. Ayeuna urang caritakeun deui Henry anu keur ngimpi nyaeta dilatih ilmu kanuragan ku Eyang Raksadipa. Harita Henry dilatih rupa-rupa ilmu kanuragan. Henry ngajanggelek geus jadi jalma anu memang gagah sakti mandraguna saucap nyata saciduh metu. Pok harita Eyang Raksadipa ngomong ka Henry katingali buukna anu bodas dibalut ku ikat anu warna bodas atarapi sorban warna bodas nya kitu di bajuna anu sing sarua bodas katut kajangot-jangot na oge anu samet dada teh bodas tur bari ngagebay. Henry anaking kasep hidup geuningan ayeuna geus jadi jalma anu memang luar biasa, jalma anu pilih tanding. Dina puting ayeuna, dina poe ayeuna latihan urang eureunkeun heula lantaran Eyang boga acara anu lain. Muhun atuh Eyang, hatur nuhun pisan kana sadaya anu tos dilatih ka abdi tur anu dipasihkeun ka abdi. Teu kudu tarima kasih, teu kudu nganuhunkeun, da eta mah geus jadi kewajiban Eyang. Sanes kitu harita Eyang Raksadipa pamitan ka Henry. Eyang atuh arek ini ayeuna nya sok hidup meneruskeun deui we acara nu lainna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Eyang. Barang nyacap harita obrolan ucapan waalaikumsalam les harita cing Eyang Raksadipa leungit duka kamana ngaleosna. Ari harita Henry anu di alam nyatana keur sare atanapi nu kapiuhan ku alatan ngadahar buah bari ditungguan ku hiji putri anu geulis nyaetana Dewi Angkin. Dewi Angkin sabar nungguan Henry anu katingali nyurucut ku kesang. Barang Dewi Angkin harita keur nangtung gigireun Henry bari neuteuk kana beungeutna. Kerjet harita katingali Henry ngerjetkeun suku jeung leungeunna. Barang geus kitu harita kerja Henry langsung ngorejat luak liuk pangersa Sanghyang Wisesa kuring di mana ieu teh ceuk Henry harita can sidik harita manehna ka awewe anu geulis rancunit anu keur nangtung gigireunana. Barang ret harita kaget anu luar biasa ceuk pikirna cirim Sanghyang Wisesa teh ngajangelek jadi eta wanoja. Pangersa nah bet robah jirim jantan istri ceuk Henry bari molohok. Pok atuh harita Dewi Angkin ngomong, Kang, abdi mah sanes ama Wisesa, tapi abdi mangrupikeun putrina
ama Wisesa nepangkeun atuh Kang, abdi Dewi Angkin. Cek Dewi Angkin harita bari logodor leungeunna anu mulus tur bodas teh harita ngalogodor menta sasalaman atanapi kenalan ka Henry. Biasa mitra-mitranya mangrupakeun jin oge hoyong kenalan teh sareng Henry teh. Atuh Henry harita can wakanarima ari pangersa Sang Hyang Wisesa ka mana atuh? Pun ama dina danget ayeuna nuju angkat heula kana karajin. Teras kumaha tuh ari akang ieu teh? Ari kuring kumaha yeuh? Sakedap atuh ama urang celukan heula Kakang. Harita Dewi Angkin ngalangeor ningalkeun Henry anu keur melohok kaluar ti kamarna. Terus Dewi Angkin harita ngawatak ajianana. Sanggeus kitu harita Dewi Angkin nyambat anu jadi kolotna nyaeta Sang Hyang Wisesa. Assalamualaikum ama. Waalaikumsalam Angkin. Aya naon geus anaki? Itu ama sakumaha panyaura ama manusia anu namina Kakang Henry parantos gugah ama. Alus sakedeung ama bakal kadinya. Nuhun atuh hatur nuhun pisan ama. Sanggeus beres manggil bawa bapakna, Dewi Angkin balik deui ka kamar Henry. Katingali Henry harita keur diuk bari urat reret ka ditu ka dieu. Lantaran Henry ngarasa kataji ku ayana eta kamar anu ratek parabotanana tuh sigah ditareretes ku emas. Aneh dina jero cai ieu teh. Tapi kunaon aing teu ngarasakeun eungap jeung sabalikna aing kawas aya di darat. Sanggeus kitu harita Henry nangtung rujag lejeg ningalian kasaban juru eta tempat. Ari Dewi Angkin ningali kalakuan Henry kawas kitu teh mesem hatena ngomong, Kakang Henry menikah tajinya urang mana atuh anjeunna teh? Cek Dewi Angkin harita bari asup ka kamar terus uluk salam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nyimas. Cek Henry ayeuna mah ngomong nage nyimas. Henry harita ngarasa kataji ku kagelisan Dewi Angkin anu salama manehna hirup di kampung Sukajaya can pernah ningali model awewe anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina. Rambut panjang ngarumbay, panon cureleuk, ari pipi harita ngadaun seureuh, katingali urat-uratna ranteng harejo. Bibirna harita lir ibarat konewa anu rek dipentangkeun. Estuning cacat anu matak ngagiurkeun sakabeh jalma lalaki. Harita Henry neuteub teu kicep-kicep. Kakang kunaon mani neuteub kitu? Cek Dewi Angkin harita bari imut ngagelenyu. Atuh puguh we Henry teh asa ngajengkang deui we asa disurungkeun ku imutna Dewi Angkin teh. Langsung harita Henry ngarenghap. Henteu gelis. Ampunten Nyimas. Cek Henry harita
ngomongna jadi gugup nu sabiasana lancang tur lancar ari ningali kawas kitu mah gugup sama sekali. Barang keur kitu harita kade karasa aya angin anu ngaheor anu nyeor kitu maksudna teh seor. Barang harita Henry melong kana pelebah panto celak harita katingali Sang Hyang Wisesa geus aya tina pelebah lawang panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pangersa di mana wae atuh. Kumaha ayeuna kasep rarasaan sanggeus ngadar buah. Eta teh buah naon abdi dugi ka katulangan kieu pangersa. Eta buah anu aya di negara Jin anu ngaran buah hulik-hulik. Hulik-hulik Naon ari hulik-hulik teh? Eta ngaran buah. Buah hulik-hulik mitra-mitra. Naon buah hulik-hulik teh teu ngartos pribados oge ngadongeng na. Ama kumaha parantos beres ama? Alhamdulillah nyimas geulis anak ama nu geulis. Ama parantos rengse ni anak pusaka. Ieu pusaka jika nama bakal dipasrahkeun ka ieu Jang Henry. Mohon atuh ama mangga sumangga. Ari Henry harita ngadenge pusaka rek dipasrahkeun ka manehna. Na pikirna pusaka naon cenah kitu. Nah karisna pikir teh kitu Henry mah. Punten pangersa. Ari pusaka teh pusaka naon anu bade dipasrahkeun ka abdi teh. Eta geuningan teu katingali nyanakna naon. Cek Henry harita bari rorat-reret kana awakna Sang Hyang Wisesa. Hidup moal bisa ningali kana ieu pusaka. Sabab ieu pusaka mangrupakeun kasakten anu bakal diwariskeun ka hidup kasep. Ngan pusaka ieu dihususkeun jang pitulung, jang tulung timulungan. Di mana aya nu ngabutuhkeun ieu pusaka bakal dipenta pitulungan ku kersaning Allah. Ceuk eta jin anu ngaranna Sang Hyang Wisesa. Tah ku kituna poe ayeuna detik ayeuna hidup diangkat murid ku kaula Sang Hyang Wisesa. Hidup rek dijadikeun murid tunggal kaula. Maksudna kumaha? Anu bade diwariskeun ka abdi teh naon? Mangrupakeun aji kasakten rupa-rupaning ilmu panemuh jampe pamake khususna jak pengobatan. Hidup bakal sausap nyata saciduh metu. Di mana aya nu ngabutuhkeun hidup bakal bisa ngubaranana.